nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag. Eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa. Na'udzubillah min dzalik wa bin dzalik. Masyaallah. Sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan, di jero hate eueuh rasa agung, di jero hate eueuh rasa mulya, nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Pol rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel, tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah. Poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Tak kuari ieu kan cak carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna
deh bakul. Silakan. Masya Allah. Sehingga rada. Iya ayat, bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah agung sing hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Insyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang. Peuting, hudang, sholat, baca Quran, zikir, dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus pokona mah beramal we ka Gusti Allah. Hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka. Ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah. Ya beramal kos kitu teh kelas TK. Siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK. Nol gede. Ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga batam anu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun embung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu Pak. Eta kelas wali mah kos ka itu ibadah. Teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodrexin. Ieu obat ngan amis, orok tah mah kos kitu mah tuh. Iya tah papais, iya daun jerona iya unti, resep, ngadar papais teh resep ka unti na, ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat, eta orok mokos gitu. Ibadah ge iya teh aing mah resep jasa aya sorgaan, ya eta orok teh mokos gitu. Komo teman, iya lamun dibaca sekean, warung maju, tamah, eta mah orok can lahir. Parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ye ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul can kaladean ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh.
nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas sampai akibat daun wa adzin pinasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we tah mah urusanna khususon atuh khusus tah mah teu meunang diberejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho misi sok ka jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngressakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal mata kurang lamun ngauji tauhid pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae tah batuh wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta eta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang deuk kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kajahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti ieu nang maisha Gusti mata walau syi'na la rafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkat teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tara ada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana di peta nomor teleponnya bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai Gosri lain nanyakan telepon Allah nanyakan telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu bah
telepon Allah nuku ditanyakeun emang kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok geura baca nembalan Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we. Wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Wah. Oh, bloon. Urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah aya jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa teu kuat. Masyaallah. Mata. Kumaha eta? Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajatna teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal. 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae. Masih kena gegesek kene. Kudan tetep sagana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Teu dibere taufik. Itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeuweurkeun dunia di urang teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusanna Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas barangkali jauh kan lebih kan lebih coba itu pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran. Ini mah Quran. Ulah loba omong, tutup pakai Quran. Bah. Jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos kitu. Masya Allah Karim. Mulai ti di Jasa Mansur, panjang lamun dongengna mah segala Cikomoro panjang lah. Langsung nyana diundang ke Gunung Karang. Ke Sumur 7. Naiknya nak luhur, naik lain make suku. Maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun, ke kusia dipraktekeun. Lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae, gilir lah naon lah. Atuh aya babacaanana. Tuh. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi buleud. Anu nahanan malaikat. Malaikat meudang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan peureum hiber ge urang.
Cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanna eta. Coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kunaon eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi, kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim, Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah. Tek kuat. Sat naik nya ka Gunung Karangna ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusa baheula. Datang ka luhur pas waktu salat zuhur. Allahu akbar. Eueuh cai. Cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak. Plak. Jadi sumur hiji. Ngalah wudunya na di dieu. Beres salat. Zikir ka Allah. Sambil zikir ka Allah, kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya. Caina leutik di dinya. Nyeun deui hiji di tepak deui tak aya deui sumur. Ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya. Urang mah pan nyeun sumur geus kikieuan. Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula. Ku hari kapan make mesin konceng 3 poe can mangi cai. Saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae. Konceng durut. Geus teh datang ka anak, udah dapat berapa Mas? 50. Ada airnya? Belum ada. Sial. Ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah. Tapi Syekh Mansur datang ka 7 tek 7 sumur di dieu. Eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jeung tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya ku caian. Nah, lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber karuas. Selek yen sumur plak aya lah 7. Dititip kunyana. Nah, moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh. Arwahna maksudna sia masuk aju di mana? Terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia masuk aju kasinggung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat dumantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah ieu lah
ketika kiai-kiai dibere taope ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim, daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama, ku para salafus sholih, makanya na leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati. Emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah, jadilah sholihin, naik jadi waliun min auliyaillah. Nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah, dibere daek, dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana. Ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana, Quran aya di nyana, naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana, hukum aya di nyana, dak teges le bareng lah nyana jeung pamarentah, bareng lah nyana jeung partai, lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena, ulah ngadahar pamerena. Sebab ieu keur berangkat sabilillah. Yo, jingjing kurang bupati, jingjing kurang gubernur, sing bener sia. Dibere duit, ulah. Bener emang leutik. Kudu gede we tolol we. Ulah. Urang berangkat yuk, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan. Iya teh mah negara tuh sepenting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu. Cak dirina bae ge gezolimin, zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai, boy ini mah kafir juga adil cakna dayeu teh podo sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh. Jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur. Kararesieun ngomong kos kitu bae ge. Aing ngomong kos gitu gaya mah geureun jelema bae. Ieu cenah loba, teu dianggap jelema aja ku aing mah teh. Aduh, aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng. Akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok teh kiai. Secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae atuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu. Ieu bahasana ge lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas
ilal ardi maksud nama lain tanah tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah tanah padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun kahayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai muntah tadina nu beneran haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kieu maning dirantai mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun. Ji, kan luga ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya. Silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi muih lain muihna sia korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ardi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tiges leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah teh geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap
wajen sasage presiden dek Allah kembali ke salaf, gubernur dek Allah kembali ke salaf, pondok pesantren modern jelemana maksudnya dek Allah pasti ke salaf. Sebab tuntunan nu asli dek Allah salafi, modern mah hanya omong-omongan ada doang. Sok renungkeun geura ge, renungkeun ku urang dek Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salaf. Pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak. Kamu tanpa pemerintah mah tama anak sulungnya anak sulung. Iya pondok pesantren salafi. Cek Amerika waduh. Hese. Sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae. Tapi di mana geus jadina. Pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa. Tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat duha berjamaah. Tanyakeun dalilna berjamaah mah ti mana? Teu nyahoeun. Atuh naon tahajud berjamaah? Emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah? Baca salat tasbih berjamaah. Emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah? Duha berjamaah. Hei. Naon atuh aya aturanna kumaha sih? Mana pesantren mah biasa bae. Santri ge berjamaah ge carang. Antep bae biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mah tilok. Engke nya tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua. Pesantren salaf mah kos kitu. Tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae. Nah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tiloknya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Pareng nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nya mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanna kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persi digambarkeun li an lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan. Akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang henteu dinasihatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae
Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sekamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos gitu. Kurang dinasehatan, ngelel bae, marah malah. Ngegel bisa. Jadi nasehatan ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah, komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teteh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ka pendopo dunia maksudna, diundang ku bupati dunia maksudna, naik ka panggung dunia maksudna. Gen teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere. Maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron tah. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mambu ngadengetin nu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudnya. Aing geus nyaho ti tadi ya teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa sholat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ke Allah. Datangnya ka imah nasehatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umur di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasehatan. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Tapi tayang 2 kali geus. Aya ki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu ayahnya nabe digigir ya. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo baik, di Polres baik kiai na tahu ya, kita bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah kuari asal ka imah kula betu mawan ka sakarieu teh eta sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan.
siapa susuk sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkan ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji ka henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah. Wih, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Pan atuh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sih henteu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Ari sia joret wae teh. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nyana tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjing we kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing lah, ki uji bisaanan. Cuma didengekeun bae, kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing henteu. Nyanana. Famasalu da bejakeun ta kanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel, digeubahkeun ngelel, lapar ngelel, diantep ngelel, tanda bahwanya nama selalu ngelel. Geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel, bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada. Bukti nyata teh mah ngelel bae nya. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malanggeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nyana. Seakan-akan nyana keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh
intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro Balam bin Bauro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep eta nu dimaksudna supaya mantep orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia dipoleset urang masyaallah ieulah gambaran Balam bin Bauro anjing nu selalu ngelel geus sing ada sia kedeui beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas sia bahaya sia ulah kitu ke aing ditakolna mah parang sana atau aya mui tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh mah geus ai kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae cuma kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Balam lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran
tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah. Abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang ka dieu kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura ge. Renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana? Dibere penghormatan jeung anugerah teh. Wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah boro-boro dia kita salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu beurateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih ngana embung paeh ngana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang. Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang. Ketika geus dibere hampang eta lain nang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Makin diaku makin nutup. Mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai. Teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah. Ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri apa? Insyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae eta beak kabeh. Beak ngaji beak tahajud beak salat ge beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah. Aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter. Heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Beuh siling sama mata sing ngomong. Nah, aya kuari ge jelema eta. Wallahu a'lam bissawab.